Segitu ya ngabuburit ya teh. Tapi eueuh duit. Yang kasahanya. Hit. Hai si Odet. Dah kasih Odet dah. Jaran nu euy aing geus ieu di dieu tadi balik wae kitu nya euy aing mah. Jaran nu kieu euy. Dit. Naon sia? Keur naon euy mana di dieu? Aing bakal ulin sate ngangin di dieu sabari ngabuburit. Urang rek ngabuburit euy ngan urang teh teu mah duit poho euy. Ah, sia mah kebiasaan teu mawa duit teh. Ngeunyeum bae 100 lah. Ah, sia mah nih. Ngabuburit lah. Apaan sih teh? Kamari ka aing boga hutang. Sabaraha? 100. 100. Kan uing teh kamari teh nginjem 50.000. Nginjem 100. Terus sia karek mere 50, berarti sia hutang kene 50.000 ka aing. Lah, kumaha teh? Kan jadi ngalik hutang ka aing. Pan kamari leung nginjem 100. Tah karek dibere 50, berarti 50.000 deui hutang. Mana urang ayeuna kabuburit 50.000. Saya lieuran aing mah nginjemkeun duit teh asal lieur kieu sia teh kumaha nya? Aing asa aneh aing mah. Kamari sia teh aing teh nginjem teh 100, tapi ku sia kada dibere 50.000. Tah ayeuna urang rek nagih 50.000 na hutang kene sia ka aing 50.000. Laki-laki lah, aing mah asa aya lieuran kieu, aing mah rek nginjemkeun duit teh. Laki-laki. Nginjem 100. Kamari 50, berarti 50 deui. Nah lain aing nu boga hutang, mana sih anu ka aing tan manjar 50. Kunyuk mah sia. Biar net 50 deui sia aing kamari karek 50 rek nginjem teh 100 sia kadikeun. Aing butuh. Sama aing mah keur mah geus nginjem asa aya liuran aing mah nginjemkeun ka sia mah. Nah jadi malik hutang ka aing 50. Ah sia mah bener pisan. Oh iya ka itu. Beri Salah aing menginjemkeun teh. Purna si Ucil ka aing boga hutang kene pan 50, paling menginjem deui ku aing udah ku aing. Wah, ka mana sih ya? Wah, eta ku aing sia. Ayo di mah.